jelema dia ngomong, "Hei salat salat aing geus dikersakeun ku Gusti, geus kos ieu teu lok salat ge kumaha Gusti bae aing mah di akhirat. Aing mah geus pasrah jasa ka Gusti. Hirup teh dihirupkeun ku Gusti, dimaotan ku Gusti, disehatkeun ku Gusti, digeringkeun ku Gusti, disugihkeun ku Gusti, disusahkeun ku Gusti. Geus ulah ngajak-ngajak ka aing, aing mah geus luhur jasa pan. Aing mah geus kumaha Gusti bae." Urang ge ieu bener oge jelema nya. Oh hebat deh, atau aing mah geus kumaha qadar Gusti, masyiah Gusti, geus aing mah geus nyanggakeun sadaya-daya ke Gusti. Jadi aing mah geus teu kudu diajakan Gusti sebab kumaha Gusti. Mamang masuk dagang masuk. Jadi maksudnya dagang naon? Atuh jangan duit, jangan naon, jang dahar. Pan teu kumaha Gusti. Loba omong sia. Aing ngaju puyeng. Lamun mamang geus sagala nyandarkeun kumaha Gusti. Ketika diajak salat kumaha Gusti, ketika diajak haji kumaha Gusti. Aing mah hirup paena ge kumaha Gusti. Mamang ulah dagang, ulah tani nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti. Gas, coba hirup apa moal mamang. Lain doh itu mah kos itu. Tampiling ya kok sok aju ka dinya. Billahi minasyaitonir Gusti bae lah, moal tani, moal dagang, moal ka pabrik, moal naon. Paling ge 3 poe kiceup we modar bisa ye. Nah, pan aya Kangjeng Rasul diutus ka dunya. Pan Kangjeng Rasul teh titah tabligh nyampaikeun tauhid ka Gusti Allah, amanah syariat. Jadi berarti kudu boga sabab abeh kapanggih jeung musabib. Jadi mamang teh kudunya kelan sabab ikhtiar ngaranna di dinyala jangan gantungkeun taklif. Di mana aya taklif bergantunglah ganjaran jeung siksaan. Mantak janu nyampeikeun anak Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul teh nyampeikeun padahal hakikat nama bener sakabehna ge meunang ti Gusti Allah ngan. Kangjeng Rasul teh nyampaikeun syariat di mana-mana iman ka Gusti Allah, ngalaksanakeun aturan-aturan perintah Gusti Allah, ngajauhan larangan-larangan Gusti Allah. Ieu halal laksanakeun, ieu haram jauhan, ieu sunah laksanakeun, ieu makruh ulah, ieu mubah sok pilih. Eta teh ngaranna taklif, di dinya lah bakal ngagantung ganjaran. Ketika ngalaksanakeun wajib ditempelan ganjaran sorga, ketika ngalaksanakeun larangan harap ditempelan siksaan neraka. Ieulah tugas Kangjeng Rasul. Bener ge meunang kersaning Gusti pan aya syariat, mun ngagantungkeun kana kersaning Gusti bae kabeh atuh teu kudu aya rasul, teu kudu aya kiai, geus bae kumaha Allah. Aya awewe di sisi jalan tangkarakeun kececes ulah teh sari tubakan kersaning Gusti. Waduh, ieu kudu ditakol jelema Gusti. Aya syariat. Teu boleh solo ngomong kiai lae sanajan ngridit geus aya di dituna meureunanan. Bari kalem teh ngomong. Saya di dituna meureunan lah. Meureunan kitu ge meureun Gusti Allah mereka urang atuh kudu kieu meureun. Jalanna beda-beda meureun. Nu dagang teh anu ngiridit bae lah terus. Segala ge meureun geus diatur ku Allah ya. Terus kalau bawa mong kiai meureun kudu kieu teh dituna. Cekel kurang huluna. Ai sia sok ngadenge ngaji henteu. Ieu kampak ieu. Kampak sia ngadengekeun henteu sih. Atuh kersaning Gusti salah nerapkeunana bego sia. Atuh deuk lawan aya Kangjeng Nabi itu ekos kitu mah. Kangjeng Nabi teh tidak utar atur. Kangjeng Nabi teh aya dilanjutkeun ku Khulafaur Rasyidin kita utar atur. Khulafaur Rasyidin nyebar sahabat ke mancanagara nu ka Yordan, ke Syria, ka Turki, ka Yaman, ka Mesir, Irak, Baghdad dan lain sebagainya. Nah, zaman tabiin masuklah ke Indonesia, dilanjutkanlah ku para ulama salafus salih. Ieu teh ditangatur dulur. Sing ade ulah kabablasan. Teu meunang ngomong masyiatillah heulanan, teu meunang aturan syariat. Allah aya ridho ketika didinya urang akur jeung syariat. Allah teu ridho lamun teu akur jeung syariat. Ari masyiah nama
atuh kabeh ge masya Allah ngan teu setiap anu kena masya Allah kena ridho Allah ningali dina sanusi ieu mah urang ngomong leutik bae heulanan ulah luhur-luhur ngaji tauhidna supaya kaharti sebab ieu mah loba urang ketos kendal bojong anu home industri moal ngartieun nya mun dimantekan sebab nya ge sok mantek ngol poe ngomong urang bae heulanan luhur sebenarnya mah ieu teh luhur mun dimantekan rame ge cak nu ngaji cak nu teu ngaji mah puyeng Pak nah henteu setiap nu kata'alukan ku masya Allah Allah ridho henteu sebab Allah ngagantungkeun ridho teh ya di luhur syariat di mana-mana akur jeung syariat aya ridho Allah di mana teu akur jeung syariat ridho Allah ari kersane Gusti nama kabeh Allah bahkan maha sagala-gala bejakeun mah ka ditu ulah sok sageunahna nyandarkeun ka aing bae ulah segala ngeridit gatem kersaning Gusti lah merengeus di ditu nah je disepak bisa sia ku aing ieu sok sangeunahna bae kamu budak zina aju atuh merengeus kersaning Gusti ti ditu na kudu jadi tukang zina aja diantep geus pokona mah geus aya masya Allah eta ngomongna masya Allah atuh deuk iraha dakwahna deuk iraha dakwahna tadu matak dakwahkeunlah syariat Kangjeng Nabi diutus ke alam dunia ieu teh aja ngabeberes lantaran di diri urang aya nafsu beusi engke urang kababawa ku nafsul lawamah beusi kababawa ku nafsul ammaratu bisu nah ieu Kangjeng Nabi teh tita nyelapkeun numbuh suburkeun nafsul mutmainnah nafsul radiyah nafsul kamilah nafsul mardiyah supaya naon merenah dina ngalaksanakeun syariat Allah engkena hampang ngeunaheun tah mati mah kieu nyana ngomong kos kitu soteh nu sabenerna mah nyana ge nyahoeun ngan ieu menentang ka anjeun teu percaya ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai utusan kaula eta mah sakadar nentang doang mah tabak kos kitu mah geus bejakeun ka manehanana eta kanyaho kos kitu menang ti mana moal aya kanyaho kitu sekedar sangkaan tabi'un illa zon deui nuturkeun kitu teh kecuali sangka wa antum illa takhrusu barho ayat ieu masih keneh nyaritakeun tentang adu kekuatan dalil antara Kangjeng Nabi jeung para kafir Quraisy kubangkawarahna kafir Quraisy sehingga nyieun hukum samena-mena sangeuna-ngeuna bari disandarkeun hukum tersebut teh bebejana menang ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga Allah mere aturan-aturan hukum ka anjeunna Muhammad mun nyana bebeja hukum-hukum ti kaula nu agung cek Allah cek kaula dibere aturan-aturan coba sadar apa henteu nyana ternyata teu sadar nyana fa in kadzabuka faqul rabbukum dzu rahmatin wasi'ah mun nyana ngabohongkeun tetep bejakeun kitu pangeran Allah teh zu rahmati wasiat tegegeraan disiksa cuman lamun terus bae bangkawara saha nu bisa nolak siksana wala yuraddu basu moal aya nu bisa nolak ketika Allah nurunkeun siksa anjeun Nabi Lut umatna dibalikeun saha nu bisa nolak Nabi Hud angin topan saha nu bisa nolak tsunami gempa bumi dan lain sebagainya saha nu bisa nolak kuari dunia kalut kapal can kapanggih keneh bae lawan sia ta Gusti Allah bongan takabur teuing kapal tercanggih di dunia mati mesin ini ada mesin ini mati nanti ada diesel jadi geus jang paeh rarasaan teh gitu sia kuari geus 10 negara titah neangan kapal hiji
tapi kamari aya tamu datang ka imah, oh ieu meureun kapal teh ieu cenah kiai nu di teangan teh menang budak meuli balon teh ieu meureun dilanjutkeun ku Gusti Allah cek Gusti Allah saya qulul ladzina asyraku Muhammad engke kafir-kafir Quraisy musyrikin anu nyekutukeun ke aing bakal nyarita mun ku anjeun ditanya geus nyahoeun Kangjeng Nabi andai kata kafir Quraisy bahkan lain eta bae pokona nu ngamusyrikeun ka Gusti Allah tina berbagai golongan lain harita bae di Mekah selanjutna dan selanjutna bakal nyarita seperti kieu gerage Muhammad engke ge bakal kelanjutan tahun berikutnya datang ka kuari aya kaum Murji'ah aya kaum Qadariyah aya kaum Mu'tazilah nah eta ge jawaban-jawabanna moal jauh ti kafir-kafir Quraisy sebab nu kuari araya ge eta teh anak murid nu baraheula bakal akur bae ieu lahir haus Kangjeng Nabi merenya ti heula ka Kangjeng da kula ulah kaget kuari macam-macam kafir Yahudi dan lain sebagainya geus dibejaan ku Gusti Allah ka Kangjeng Nabi leuwih awal cik sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai' cek Kangjeng Nabi nyarita ke para kufar-kufar Quraisy wahai para kaum kafir ulah nyandarkeun ka Gusti Allah atuh lantaran anjeun teh ieu adalah termasuk umat Allah dadamelan Allah ari teu aya mah instruksi ti Gusti Allah ulah disandarkeun ka Gusti Allah hiji nomor kedua percaya bae si atuh bahwa pangeran teh Allah ulah make nyieun mata manat ulah nyieun uza ulah nyieun bangsa kitu naon sesembahan ulah hiji bae Allah allazi khalaqas samawati wal cak Kangjeng Nabi kos kitu kumaha ngomongna mad ulah sok loba omong sia mad hirup teh heulaan aing jeung sia mad aing mah ngadenge sia sana puyeng teu eureun ngajakan ibadah kanu gaib teu kadeuleu atuh nu ngajetul ge ku urang kadeuleu heseun urusan urang komo anu gaib haju sia ngaku-ngaku jadi rasul ngaku-ngaku jadi nabi ja aing nyaho kaleutik depan ka sia sokan teman-teman teh atuh mad ngomong teh ieu aing mah ieu dumantak musyrik ge jekutukeun ka Gusti Allah percaya Allah pangeran tapi aya deui pangeran teh jang paranti urang mun tayang paranti ka Gusti Allah jadi teu langsung ka Gusti Allah pan Gusti Allah mah gaib geus urang nyiptakeun pangeran aya ti karuhun urang eta teh jang dumadeus ka pangeran nu gaib mah atuh siana bae sing bener atuh man ya sia teh hirup atuh babarengan jeung urang maning nurut bae ka karuhun-karuhun urang mah ja aing atuh lain bodoh-bodoh teuing mah urusan kos kitu mah malah mameureunnan pinteran aing jeung sia mah sia onam sakola henteu maca tilok atuh pan aing mah nya sakolanya macanya bergaul atuh meureunanan pinteran aing urusan kos kitu mah mad parah tah kafir Quraisy masyaallah kieu dengekeun Gusti mun hayang nyaho keyakinan aing kabehan mah ye aing teh percaya ka Gusti Allah bahwa Gusti Allah teh pangeran eta mah nyieun patung jang dumadeus supaya nyana nu nyampaikeun ka ditu kitu tah mah liuqarribuna ilaihi zulfa tah jaka bege pan diatur ku Gusti Allah mah waduh tah ngomong parah tah ngomong kabeh
KBG dikersakeun ku Gusti Allah. Nu kaluar tina kersane Gusti. Dengekeun ku Cili Siaman. Lausa Allah lamun Allah ngeresakeun mah atuh masuk. Nah kami ge moal musyrik ka Gusti Allah. Jadi kami musyrik nanti ya dikersakeun ku Gusti Allah. Aya nu kaluar ti kersane Gusti. Moal aya. Hayo sia. Moal aya berarti aing musyrik teh ya. Ieu kami musyrik teh kersane Gusti. Wala abauna wala asroka abauna ja meureun bapa moyang urang ge moal musik kamu henteu dimusikeun ku Gusti Allah mah eta teh Gusti Allah wala haramna kami moal ngaharamkeun sagala onta bahiro kantos saibah anu kabadi dicaritakeun teh moal ngaharamkeun kami ge lamun lain kersane Gusti berarti musikna kami bapa moyang urang musik ngaharamkeun eta teh nangka hayang Gusti setiap nangka hayang Gusti ridho dengekeun Gusti amat je atuh lamun ngomongna ka urang Cikupa atuh anu Cikupa ge ye bener oge je sia pinter tuang mangkana aing matak main cimplong ge kersane Gusti eta ye aing ngredit eta kersane Gusti ulah sok dihatur sia gaharuan teuing atuh ngredit ya lamun teu dikersakeun ku Allah mah moal bisa aing ngredit ye segala nyokot duit bang atuh lamun teu dikersakeun ku Gusti Allah teh moal bisa eta teh kersane Gusti ngomong naon coba sia ha panjel matak tauhid teuneun di dieu tah teuneun di dieu tah man waduh lamun ka urang ge bisa milu kanyana ieu bener oge atuh matak ge sambarangan ngomong teh sacablakna sungut tak kupar-kupar parahnya saya sampai dibuat di Quran. Ih, atuh aing mah teu kapur-kapurkan ka Golkar ge atuh geus aya masyiatillah. Bodoh. Aju aing kampanye, pan aju di ditu kampanye na panjeng artis atuh teh geus aya kersane Gusti ti dituna. Jeuh. Aju goyang atuh aing milu saeutik nyekel bujurna. Atuh teh geus aya kersane Gusti. Aju jangan ngiceupan diajak we sagedeung lah. Eta geus aya kersane Gusti eta kos kitu. Nu mantak aya kersane Gusti berarti Gusti ridho. Ngomong naon sia? Si bener oge. Lakan hayu milu jeung aing ka Golkar. Ngeunah loba artis. Kuari mah teu butuh kiai, kuari mah mending artis. Sareungit kiai mah rapeuk. Ngomong bener eta. Asup ka jajantu. Saya qulul ladzina asyraku ulah kaget cak Gusti Allah bakal nyarita jelema-jelema anu nyekutukeun ka aing ngamusikeun ka aing ngomongna model kos kitu cak nya lagi lausa Allah lamun ngersakeun masrokna atuh aing ge moal musik berarti musik aing digersakeun ku Gusti Allah wala abauna mun Allah ngersakeun bapa wayang urang ge moal musik ka Gusti Allah kulantaran musik nang kersane Gusti wala haramna moal ngaharamkeun urang kabehan kana hewan-hewan anu dihalalkeun lamun lain kersane Gusti eta teh kersane Gusti teh KBG geus israkuna wa tahrimuna biwasyati berarti israk urang ngaharamkeun urang nang kersane Gusti atuh bahwa radhi bi Allah ridho bakal ngomong kitu mah ge itu urang geus saseleh teh ngalawannya data cek Gusti Allah kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta zaqu ba'sana ulah kaget macak Gusti Allah kadzalika kitulah kama kadzabaha ulai sakubaha ngabohongkeun para kafir-kafir Quraisy ka anjeun kadzabal ladzina ngabohongkeun jelema-jelema nu baraheula min qablihim aya memeh kafir-kafir Quraisy ka para rasul-rasul Allah ataza aku basana hingga nyana diberi siksa ku Gusti Allah nyicipan ngarasan kana siksa aing cek Gusti Allah ulah kaget mat terus bae sia mada anjeun dawah mat terus coba tanya kuari tanya kafir-kafir anu model tadi omonganana siga bener siga lempeng cak jelema nu bodoh nyandarkeun ka Gusti Allah kabeh kersaning Gusti dalamun lain kersaning Gusti mah moal urang ge berarti Allah ridho tanya mah cek Gusti Allah gol hal indakum min ilmin fatakhrijuhu lana
tanya hal apakah indakum min ilmin bogakanya gitu geus langsung memponis eta teh kersaning Gusti di mana kersaning Gusti teh Allah ridho eta ponisan model kos kitu teh boga kanyaho kitu di mana kitu patah rijuhu lana hingga nyana ngajelaskeun setiap masya Allah Allah ridho eta boga ilmu kaweru jampe pamake di mana bejakeun tanya yuk gerak hal indakum min ilmin etanya lah boga ilmu kos kitu tah keyakinanana bahwa Allah ridhoeun karena kamusikan karena ngaharamkeun sangeunah-ngeunah haju patah rijuh dikaluarkeun ku nyana eta ilmu kadenge ku anjeun bejakeun meunang ti mana eta mad eta teh teu aya tattabi'una nyana naluturkeun kadinya omonganana illa zonna angin sakadar sangka-sangka doang jaka mige menang kersaning Gusti sangkaannya setiap kersaning Gusti pasti Allah ridho eta sangkanya bejakeun Muhammad kamanehanana atuh lamun kos kitu mah aing endek naon ngutus para rasul lamun kersaning aing bae nu dibabawa atuh geus bae kumaha aing si itu musyrik diantep ja kersaning aing si itu kafir diantep ja kersaning aing si itu susah diantep ja kersaning aing si itu kokojotan diantep ja kersaning aing si itu babok diantep ja kersaning aing si itu zina diantep ja kersaning aing si itu judi atuh diantep ja kersaning aing si itu ngadahar riba diantep ja kersaning aing si itu ngedit motor diantep ja kersaning aing atuh tah masrahkeun bae atuh ka aing kabeh atuh deuk naon aing ngutus rasul mulai kabuka tadi jahil oge nya tadi mau orang kayak ngagelok ka ditu bener oge tuh ku ngaji bapan jadinya hehehe atuh bejakeun mah ka ditu nu mantak aing ngutus rasul teh eta teh endeup mere syariat lantaran jelema teh pan ku aing dijanjikeun ka alam dunia teh dibere nafsu eta nafsu teh kan kabagi-bagi aya nafsul ammaratu bisu aya nafsul mutmainnah aya nafsul radiyah aya nafsul kamilah nafsu-nafsu eta lah anu bakal mamawanyana nu mantak besi kababawa kanu ku aing teu dipake karidho maka aing ngutus rasul di antarana anjeun Muhammad nu samemeh anjeun ya Isa ya Musa ya Harun ya Sulaiman ya Daud dan lain sebagainya kuari maneh dijadikeun nabi akhir zaman kita jebarkeun syariat jang naon eta jang taklif atuh lamun kersaning aing bae mah atuh beneran taklifan ka dituna kumaha aing bae geus deuk salat deuk teu sabodo deuk wudu deuk teu sabodo deuk hayu bae dagang bae teu salat sabodo atuh deuk ka partai ge teu nyaho halal teu nyaho haram sabodo bae deuk ka organisasi teu nyaho hitut bauna pokona terus bae ieu teu puguh syariat atuh ka dituna lamun kos kitu aing ridho bae salah kan aya syariat nu mantak aing nurunkeun rasul anjeun tamat nyana ngomong kos kitu teh nu sabener mah eta teh lantaran teu resep jasa ka sia teu percaya ka sia sia teh dibohongkeun mat ulah kaget mat lantaran rasul aing nu agung meme anjeun teh dibohongkeun ku umatna anjeun dibohongkeun model kitu ulah kaget sebab luar heula ge dibohongkeun tenang bae mat ada kurang kuari jadi kiai pan penerus kanjeng Nabi dibohongkeun ku masyarakat atuh kalem bae tenang asal lu bener jadi kiai na di demo oi kiai ulah edot sholawat kemaran ada ya pan sholawat loba eta ajun dibagi mal saeutik pan eta ka mana di demo ku masyarakat atuh tenang tuh lain tenang mikir tah kos kitu mah tuh aya nu bae di lembur masarakeun ka Haji Pendi sholawatna 500 ngundangan 200 300 teh ka mana Haji Pendi ku Kuntianak cek dengan oh berarti Kuntianak kan Haji Pedi ya ulah ngomong naon sia iya eta kudu mikir Kangjeng Nabi geus dibere nyaho ku Gusti Allah teh bakal terjadi seperti eta mantap lamun jelema kaum anu masrahkeun ka Gusti Allah
segala rupa teh kumaha Allah bae qadariyah ngaranna. Mantak nyebutna ulah qadariyah lamun torekat mah qadiriyah qadirun dinisbatkeun qadiriyah. Lamun qadariyah mah kaum qadariyah, kaum jabariyah, kaum qadariyah, kaum murji'ah, kaum mu'tazilah silaka kabeh teh neraka. Sok aya ye itu mah cenah torekatna qadariyah. Ih tolol teh budak. Torekatan ngomongna ge teh becus. Qadariyah tetep mah neraka. Ulah qadariyah, qadiriyah. Urang kula sering ada yang esuk di lempeng-lempeng ge. Alhamdulillah cenah itu mah kiai anu norekat qadariyah. Mikung atuh tah mah kos kitu mah. Di Serang alhamdulillah cenah anu ngembangkeun tarekat qadariyah kiai. Ieu bolon teh mah turu ngembangkeunana. Ngomongna ge teu becus boro-boro norekat. Qadariyah mah ieu tah jelema anu langsung kumaha qadar Allah bae. Urang mah kumaha qadar Allah bae. Ieu masyiah tah. Kumaha kersaning Gusti bae sih. Mane jelema dia ngomong, "Hei salat teh." Salat aing geus dikersakeun ku Gusti, geus kos ieu teh lok salat ge kumaha Gusti bae aing mah di akhirat. Aing mah geus pasrah jasa ka Gusti. Hirup teh dihirupkeun ku Gusti, dimaotan ku Gusti, disehatkeun ku Gusti, digeringkeun ku Gusti, disugihkeun ku Gusti, disusahkeun ku Gusti. Geus ulah ngajak-ngajak ka aing, aing mah geus luhur jasa pan. Aing mah geus kumaha Gusti bae. Urang ge di bener oge jelema nya. Oh hebat teh. Atuh aing mah geus kumaha qadar Gusti, masyiah Gusti, geus aing mah geus nyanggakeun sadaya-daya ke Gusti. Jadi aing mah geus teu kudu, diajakan Gusti sebab kumaha Gusti. Mamang masuk dagang masuk. Jadi maksudnya dagang naon? Atuh jangan nangan duit, jangan naon, jangdar. Pan teu kumaha Gusti. Loba omong sia. Aing ngaju puyeng. Lamun mamang geus sagala nyandarkeun kumaha Gusti. Ketika diajak salat kumaha Gusti, ketika diajak haji kumaha Gusti. Aing mah hirup paehna ge kumaha Gusti. Mamang ulah dagang, ulah tani nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti. Gas, coba hirup apa moal mamang. Lain doh itu mah kos itu. Tampiling ya mah masya juga dinya. Teu kumaha Gusti bae. Aing mah geus kumaha Gusti bae lah. Moal tani, moal dagang, moal ka pabrik, moal naon. Paling ge 3 poe kiceup we udah. Modar bisa ya. Nah, pan aya Kangjeng Rasul diutus ka dunya. Pan Kangjeng Rasul teh titah tabligh nyampaikeun tauhid ka Gusti Allah, amanah syariat. Jadi berarti kudu boga sabab abeh kapanggih jeung musabib. Jadi mamang teh kudunya kelan sabab ikhtiar ngaranna di dinya jangan ngagantungkeun taklif. Di mana aya taklif bergantunglah ganjaran jeung siksaan. Mantak janu nyampaikeun anak Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul teh nyampaikeun padahal hakikat nama bener sakabehna ge meunang ti Gusti Allah ngan. Kangjeng Rasul teh nyampaikeun syariat di mana-mana iman ka Gusti Allah, ngalaksanakeun aturan-aturan perintah Gusti Allah, ngajauhan larangan-larangan Gusti Allah. Ieu halal laksanakeun, ieu haram jauhan, ieu sunah laksanakeun, ieu makruh ulah, ieu mubah sok pilih. Eta teh ngaranna taklif. Di dinya lah bakal ngagantung ganjaran. Ketika ngalaksanakeun wajib ditempelan ganjaran sorga, ketika ngalaksanakeun larangan haram ditempelan siksaan neraka. Ieulah tugas Kangjeng Rasul. Bener ge meunang kersaning Gusti pan aya syariat, mun ngagantungkeun kana kersaning Gusti bae kabeh atuh teu kudu aya rasul, teu kudu aya kiai, geus bae kumaha Allah. Aya awewe di sisi jalan tangkarakeun kececes ulah teh sari tubakan kersaning Gusti. Waduh, ieu kudu ditakol jelema Gusti. Aya syariat. Boleh solo ngomong kiai lain senajan ngeridit geus aya di dituna meureunanan. Bari kalem teh ngomong. Saya di dituna meureunan lah. Meureunan kitu ge meureun Gusti Allah mereka urang atuh kudu kieu meureun. Jalanna beda-beda meureun. Nu dagang teh anu ngeridit bae lah terus. Segala ge meureun ngejatur ku Allah ya. Terus kalau ngomong kiai meureun kudu kieu di dituna. Cekel kurang huluna. Ai sia sok ngadenge ngaji henteu. Ieu kampak kieu.
kampak sia ngadengekeun henteu sih. Atuh kersaning Gusti salah nerapkeun ana bego sia. Atuh deuk lawan aya Kanjeng Nabi itu aya kos kitu mah. Kanjeng Nabi teh tidak utar atur. Kita utar atur. Kanjeng Nabi teh aya dilanjutkeun ku Khulafaur Rasyidin kita utar atur. Khulafaur Rasyidin nyebar sahabat ke mancanagara nu ka Yordan, ke Syria, ka Turki, ka Yaman, ka Mesir, Irak, Baghdad dan lain sebagainya. Nah, zaman tabiin masuklah ke Indonesia, dilanjutkanlah ku para ulama salafus salih. Ieu teh ditangatur dulur. Sing ade ulah kabablasan. Teu meunang ngomong masyiatillah heulanan, teu meunang aturan syariat. Allah aya ridho ketika didinya urang akur jeung syariat. Allah teu ridho lamun teu akur jeung syariat. Ari masyiah nama atuh kabeh ge masyiah Allah. Ngan teu setiap anu kena masyiah Allah kena ridho Allah. Tingali dina sanusi. Ieu mah urang ngomong leutik bae heulanan ulah luhur-luhur ngaji tauhidna supaya kaharti. Sebab ieu mah loba urang ketos. Kendal bojong anu home industri moal ngartieun nya namun dimantekan. Sebab nya ge sok mantek ngol poe. Ngomong urang bae heulanan luhur sabenerna mah ieu teh luhur. Mun dimantekan rame. Rame ge cak nu ngaji. Cak nu teu ngaji mah puyeng Pak. Nah, henteu setiap nu kata'alukan ku masya Allah, Allah ridho. Henteu. Sebab Allah ngagantungkeun ridho teh ya di luhur syariat. Di mana-mana akur jeung syariat aya ridho Allah. Di mana teu akur jeung syariat ridho Allah. Ari kersaning Gusti nama kabeh. Allah bahkan maha sagala-gala. Bejakeun mah ka ditu, ulah sok sageunahna nyandarkeun ka aing bae. Ulah segala ngeridit gatem kersaning Gusti lah, meureun geus di ditu nah. Je disepak bisa sia ku aing. Ieu sok sageunahna bae. Tabu budak zina aju atuh meureun geus kersaning Gusti ti dituna kudu jadi tukang zina. Aja diantep. Geus pokona mah geus aya masya Allah eta ngomongna masya Allah. Atuh deuk iraha dakwahna. Deuk iraha dakwahna. Tadu matak dakwahkeunlah syariat Kangjeng Nabi diutus ke alam dunia. Ieu teh aja ngabeberes lantaran di diri urang aya nafsu. Beusi engke urang kababawa ku nafsul lawamah, beusi kababawa ku nafsul ammaratu bisu. Nah ieu Kangjeng Nabi teh tita nyelapkeun numbuh suburkeun nafsul mutmainnah, nafsul radiyah, nafsul kamilah, nafsul mardiyah. Supaya naon? Merenah dina ngalaksanakeun syariat Allah engkena hampang ngeunaheun. Tah mah ieu mah kieu nya ngomong kos kitu soteh nu sabenerna mah nya ge nyahoeun ngan ieu menentang ka anjeun, teu percaya ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai utusan kaula. Eta mah sakadar nentang doang. Mah tabak kos kitu mah geus bejakeun ka manehanana. Eta kanyaho kos kitu menang ti mana? Moal aya kanyaho kitu sekedar sangkaan tabi'un illa zon. Deui nuturkeun kitu teh kecuali sangka. Wa antum illa takhrusu. Barahok. Tadi gelamun kurang ditilik-tilik rame tah ceuk nahu mah ulah ka mantek we ceuk nahu bae heula. Tina bahasa lausa Allahumma asokna wala abauna. Abah teh diatopkeun kana dhamir nu aya dina lapad asokna ceuk dina alfiah teh di mana-mana aya isim zahir diatopkeun kana isim dhamir wajib kudu dipisah. Teu meunang kumtu wa zaidun diatepkeun kana dhamir tu ulah kudu dipisah ku dhamir fasol ila bi dhamiril munfasil. Kumtu ana wa zaidun eta sakadar kos kitu tah ceuk nahu mah ieu ge kuduna mah law syaa Allahumma asaqna nahnu wala abauna. Nah nu ditendenan ku Imam Jalal dina tafsirna dina tek Al-Qur'an mah teu aya law syaa Allahumma asaqna wala abauna. Jadi ai nurutkeun ceuk alfiah anu mutamad mah law syaa Allahumma asaqna nahnu wala abauna. Kok Quran di alfiahan? Alfiah kudu di Qur'anan kuduna. Mentak kula
ngaalpiahan Quran atau nu jadi sumber daga Al-Quran sing hade engke bisa nyalahkeun Quran urang kuduna ge jadi syahid horenganan teu kuduna naon teu dipisah ge kudomir lantaran aya la wala abauna geus lamun aya la madinya endek langsung bae teu naon seakan-akan eta teh pamisah atawa nakdirkeun bae sarua jeung law sya Allahumma asyrakna wala asyraka abauna geus babacaan ge atuh dilempengkeun mangeunahkeun sok ku sia Muhammadiyah tah langsung Quran mah sacablakna sungut sia keng mikung sia iya pan orang mengenang entah dilempeng-lempeng ku orang tinggal we elatna kunaon sih kiai eta ari domir ari isim zahir teh teu meunang diatopkeun langsung kana isim domir oh ari atop eta anut kana matub ale urang lamun narkib ge mun narkib kan kos kitu teh zaidun matubun ala na hari atop eta kudu anut kana matub alna samang-samang sama matub alehna ropa atuh atop lagi kudu ropa pan kos kitu koma zaidun wa amrun wa ropa atop amrun diatopkeun kana lafaz zaidun hari atop eta kudu anut kana matub alna samang-samang sama matub alehna ropa atop lagi kudu ropa nu mondok panggeuna hijau nya coba nu teu mondok ini nanaonan teh si kiai geuh cak aing ge mondok sia atuh digeraheun tuh eta narkib kulon tapi lamun wetan balain kasih walau harbatin amrun matupun ala zaidun fal matub alal marfu marfun kos kitu teh lamun di wetan ngaranna ngerab teh atuh sarua-sarua keneh tah kieu atop eta anut kana matub aleh geus berarti atop kumaha matub alehna berarti atop manuturkeun jadi awalna gayat bao nuturkeun kanu ti heula opat perkara nah diantarana atap nah ieu atop nuturkeun maktub aleh nu dituturkeun mah kudu gagah lamun atop nuturkeun maktub aleh na teu gagah silakas ya maktub aleh teh kan nu dituturkeun atop nu nuturkeun urang leumpang peuting ya kawan aya urang ngajian itu teh urang pengajian kiai ditu ki ayo heuy lihat ka kuburan sih urang duaan bae tenang kuburan dipake kasieun aing mah beranian urang nyaho si eta teh beranian urang daek nuturkeun daek urang ketika datang lewat kuburan aya nu seserian sia seserian goblok teh nyaho sia aing teh pan batur sia lah ngaganggu sia sesama teman tidak boleh saling mendahului nya nanya kelan pan ka urang geus sia gagah atuh aing orang tenang kan lantaran nu dituturkeun gagah gitu saya lewat ke kuburan nya aja ku batin pak lain mang nuturkeun siapa tuh geus kumangke bae nya sia berani tante aing berani mah berani ai teu neuleuh mah sing teu ngadenge aja ku batin jadi tante lah teu hayu bae urang geus cangcaya nu dituturkeun puluh ya pelek kiai sia kumaha ieu bakal ieu ka ditu kumaha ieu aing ieu pas datang ge di jauh kene geus siap urang lumpat yuk iksa awak karena jangan nuturkeun ulah tuh ulah lumpat di dia mah kenceng di dia geus baringan urang pecekel-cekel bae geus pecekel-cekel jadi pecekel-cekel apa ngarendeng ai kan ai kieu mah tah kumaha mun di tukang aing beunang mun aing dihareup aya dihareup ai teu lah aing ngarendeng kumaha mun ngarendeng ge di gigir ieu eta aing mah puyeng cek aing tadi tiluan jadi aing di tengah tumpurangan bagus kos gitu bae ya geus pacekal begitu aya weh gedeprak kabeh galungset udang-udang tas subuh eta panogos kitu kan ada borangan nu dituturkeun nu nuturkeun tah ieu kepala partai tuturkeun urang tah lain gagah tah henteu tah ieu calon presiden teh gagah tah henteu nu dituturkeun ku urang tah ieu kiai teh gagah tah henteu dina hukum ulah puluh ya pelaya nu bakal dituturkeun ku urang
tak ieu teh pembahasan Ibnu Hajar. Jadi tina nahu kana urusan-urusan kesosialan, urusan kehidupan tina atop jeung maktub aleh gara-gara nama ieu tah Imam Jalalain, Imam Ibnu Hajar, Imam Suyuti, Imam kabeh ieu gara-gara aya wala abauna isim zohir diatapkeun kana isim domir tah kuratu lantaran ari isim zohir mah pan gagah, ari isim domir mah kapan lemah maknya atop ngatopkeun anu gagah diatopkeun kana lemah cakur jeung rumus nu matak ditaukidan kuntu ana wa zaidun abeh gagah geus aya ditaukidan mah gagah teu da naon isim zahir diatopkeun kana isim domir lantaran gagah sarua geus aya dua kuntu ana ta ieu rek lain nyaritakeun ilmuna nyaritakeun rahasia ngatopkeun ieu ulama pohara amat nu mantak teu meunang ngatopkeun isim zahir ka isim domir lantaran isim zahir mah gagah isim domir mah lembek ulah wani-wani ngatopkeun nu gagah milukeun nu gagah kana lembek lantaran bisa ngalungsar sia di jalan. Urang boga musuh, aing boga musuh di mana? Di anu, sa musuh sia, si anu. Alah, kecil. Jeung aing hayu. Emang sia memusuhan gara-gara naon? Aing bogo ka urang Cisokat tadina. Ayo orang boga bebene, ku aing di bogohan bae. Aya awena bogohan teu ka sia. Nyaho. Aing geus terang. Geus aya aing boga naon? Urang nyaho sia eta gagah. Senang urang kajen gopo bahagia. Tapi sia boga kana, aja sih dimusuhan malah aing dibacok aing minta tolong gak sih nyahonya kayak pelor ada kayak di awakinya geus geuning aing ada hal pelor mah kaisingkeun teu aja lebah kitu embung urang nuturkeun ayo jeung aing ka ditu embung lah aing kurang pelor mah masih kaisingkeun sia teu aya aing lemah kitu mah embungeun tah ieu isim zahir gagah milu kado lemah ulah numantak pisah kunaon ieu isim domir numantak cukup ku elak bae ge lantaran tidak elak eta teh bisa engke nakdirkeun atawa ngalep cukup ngan Imam Jalal di dieu teh kurang puas ditendeunan law sya'allahu ma asyrakna nahnu wala abauna lain rek nyaritakeun nahuna dek nyaritakeun rahasia ngatopkeun pohara jasa datang ke kos kitu diulik jadi elat pohara tak sih hade urang lamun dek milu kudu kan gagah ulah nu puleye kieu eta teh haram tah haram nu bener kieu haram sih eta sebenarnya haram tah asa-asana haram kieu eta urang asana mah aya halalan po si kieu kumaha sih sabulan gamari haramna gagah bulan kadieuna rada haram kadieuna kumaha sih gara-gara di kieu doang masyaallah haram eta haram budak ya ibu tuh mah tuh teu naon lah eta geus kos karari itu puyeng kayu ngadege kredit haram sia nu halal mah akur di mana kredit make jarak waktu jeung kontan akur dina hiji barang henteu aya dua akad nu bahaya ge ieu cak Kangjeng Nabi dua akad eta jadi haram eta mah enas hadis Kangjeng Nabi haram nya sia gade kiai ieu negara urang mah ya haram lah dua akan haram ya kira-kira orang kadasek mah ya teu naon lah eta tuturkeun urang eta kos kitu tuturkeun siap henteu urang nuturkeun puleh-puleh kos kitu encan digodot encan make ragaji encan ditembak, encan perang cara sahabat. Ieu be Allah. Kita ngucapkeun lain Allah Muhammad, tembak Allah beres. Kita ngarikan haram, tembak haram bae. Urang mah haram. Ya haram lah. Ya haram sih.
butuh budak sesuai jeung kebutuhan meja zaman kuring harares eta ngeridit ya tuh bahkan nu mama kita pangnulungankeun juga rebat kanu nyana pan blon eta ieu bageut carita nu puluh ya pelaya kitu siap urang nuturkeun itu teu geunaheun asana puluh ya pelaya kos kitu mah kos imam salat puluh ya pelaya puyeng aya wong ngadenge ge teu teger teh kitu teu teger sanajan geus salah ge bangun pede bae teh pan ngeunaheun urang salah ge terus bae mah eta ngeunaheun teh imam waduh ieu budak bagus ya watakna parah ieu mah ieu budak nu salah ge terus bae kumangke wae eta konyol gitu kan qul falillahil hujjatul balighah tanyakeun ilmuna Muhammad ka kupar-kupar Quraisy menang ti mana kitu nyana kajaho bahwa musyrik nyana ngaharamkeun nyana teh eta tergantung kana masyaallah di mana-mana aya masyaallah di dinya teh ieu ridho Allah bejakeun tanyakeun di mana dalilna di mana kanyahona hujahna di mana sok tanyakeun pasti moal boga hujah moal boga kekuatan bejakeun Muhammad tuh lamun jangan teu boga kekuatan falillahil hujjatul baligh Allah nu boga hujjah anu jelas nyata anu sempurna mana hujahna aing agung nurunkeun anjeun eta adalah sebagai hujah bahwa diatur ku aing melalui rasul aing ieu haram ieu halal ieu ulah ieu mangga tah pengaturan eta lah hujah baligh emangnya nama teu percaya ka sia ieu tah Muhammad gas ulah dikokobahakeun eta mah keur carita bahwa engke kafir-kafir teh lain ayeuna bae wah dituna bae bakal ngaromong kos karar itu bahkan nu moal siap ge ngomongna kos kitu bae jawara ge engke di lembur ngomongna kos kitu kiai puyeng na emang ngadengekeun ajakan-ajakan cek aing mah kieu bae lah ja urang beuki ngadokotok segala mabok segala zina segala judi atuh nyana beuki ibadah atuh geus bae sih nyana-nyana atuh sorga jang nyana neraka atuh jang urang heseun amat sih atuh babagi bahas eta ulah diantep eta kos kitu dah hapsu ngaranna tetep urang kudu diperangan bae isuk ngomong deui cenah urang diledek bae ku cenah ulah gimbir kulit diledek biasa bae urang kayak kebel-kebel mah mun nyana henteu luluh pasti ka urang luluh sakitu doang ya Allah dek kawana lupa cek kanjeng Nabi ujung-ujungna perang atuh nah ieu keur carita tetep bae piawai lalaunan hayuh bae urang aya kesempatan dina muludan ngomong kesempatan dina rajaban kesempatan di mana ajak teh ieu keur carita papada urang anu kejadian di Amerika pan aneh di luar dugaan di Amerika mah aya hiji urang Arab dipaksa kapan kudu asup ke gereja ora kene urang Arab kakarak umur 25 tahun dipaksa tita asup ke gereja begitu datang ke gereja dibaptis nyambung begitu embung carekan ku pendeta anak begitu carekan jadi cicing bae akhirnya nyana membuatlah soal sanggeusna membuat soal ditanya ku pendeta 1 jawab 2 jawab 3 jawab 4 jawab sampai 20 pertanyaan dijawab kabeh kageteun pendeta teh 1 pertanyaannya na ka pendeta begitu pendeta ditanya 1 pertanyaan teu ngajawab pendeta asup Islam coba eta begitu pendeta asup Islam kaget kabeh di gereja asup Islam ratusan jelema tak ieu kan hese nyaritakeun anak urang cerita hidayah mah kejadian anu anyar seperti kos kitu eta cuman bae teu diekspos loba kejadian-kejadian jelema nu meunang hidayah di Inggris di Belanda di Amerika bahkan ala salah satu teras atas asup Islam jadi naon kitu ngaranna du dianggap jadi bumerang wari kan tadi beritakeun kan ka urang teh di Amerika aya di Inggris aya di Belanda aya hidayah keur meujeuh pohara jasa kuari satu sisi Amerika dengan multina pohara jasa terhadap umat Islam pengkreditan penaon gitu ngaranna penindasan dan lain sebagainya di satu sisi di negara manehanana loba nu arasup Islam bocor deh kumaha tuh hidayah mah kos kara itulah
Nah iya rahasia Allah. Nah iya bejakeun lamun kayaho teu boga hujah falillahil hujjatul balighah. Allah nu boga hujah di antara hujah nu sempurna kaula nurunkeun anjeun sebagai rasul yang putar atur ulah sangeunahna ngagantungkeun kumaha kersaning Gusti padaya aturan syariat ieu haram ieu halal ieu meunang ieu henteu sok beura mentak urang mah ngeunaheun ku ari ngalawudu nang nitah kiai nang guruna nang guru nang Kangjeng Nabi urang wudu berarti urang teh nyambung jeung Kangjeng Nabi lamun urang nyambung jeung Kangjeng Nabi berarti nyambung jeung Allah jelema nu sok wudu pasti jasa ka sorga asal wuduna nu bener iya tuh Allah nitah ka Kangjeng Nabi salat kitu Kangjeng Nabi nitah ka sahabat nitah deui kuari datang ka kiai nu kuari salat urang salat menang ti kiai nang ti guruna nang ti Kangjeng Nabi mah pan layan ti ku anil hawa nang ti Allah urang salat berarti eta teh nyambung Allah jeung urang atuh surga jadi urang ieu dieu kieu pan nang Allah tah ieu teh geus nang Allah jangan ngadengekeun memehna ngawudu heula abeh tenang ngerokok heula abeh tenang begitu asup ka dieu neangan tempat nyalandereup PS beres-beres wallahu a'lam bissawab ngaji naon da aing tenang biasa ngaji sakena falillahil hujjatul balighah falau syaa mun Allah ngersakeun hidayah takum nuduhkeun ka aranjeun kabeh lahadakum ajma'in niscaya Allah nuduhkeun ka aranjeun sakabehna tetapi Allah ngabogaan rahasia melalui Kangjeng Rasulullah dilanjutkan ku para khulafaur rasyidin dilanjutkan ku para tabi'in para aulia Allah datang ka kuari dilanjutkan terus datang ka engke turun Imam Mahdi setelah Imam Mahdi Dajjal wallahu a'lam